Si Bisma oge paman residorna di jajar sokalima. Haturan rawuh kasepuhan oge kakang tua. Kapayun. Duryudana pangbagi hidup ditarima kueya. Kalayan nyanggakeun sema kahunyu panjenengan pangagung-agung nagara Yudastina. Nuhun eya oge sangkuni haturan rawuh kasepuhan nuhun. Rawuh. Sanaos di mang oge saminger nampi kana pangbage kalayan nyanggakeun sembah pangabaktos. Nuhun paman. Ki adik wilujeng tepang jeung mang nuhun kakang tua damang hibaring pangesto dina waktu ayeuna Tegeninya. kusum naon di jajar sokalima anya kitu teh we barudak teh keur Usum betasan bulanya. kaayaan anak keur ngarayakeun taun anyar Eta. di malang sami bae nya mau teh oge kalina ti eta hapunten tina naon rupiah kalapatan ageung sareng alitna nger malum ciri sabumi carasa desa jawadah tutung miritna sacarana bilih aya cara nu kacana ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan nu teu sapuk sareng mamanahan da maklum mang mah ngarumasakeun diri da lain urang nagara aslina sidik urang barat maja anu ngumbara tur tak dipercaya jadi pendidik di negara Janten dosen. bilih kirang utami kaituna nguet kana hate ngagebrak kana manange pada paman terjadi halangan jeung rintangan nuhun nger lan sadia jeung ajeng aya naon ceung Cobi. meni asyara reuasna taun anyar ieu maka jeung digingsilingi di patempatan Disaur kurang. nya mang teh keur meuleum jagong dari teh nya Tujuh babakaran bulanya. jeung lalaju kembang api Ya. Anu darder dor bulanya. numawi kaula teh memang ngahaja ngahaturana linggih sadaya pini sepuh kaya patempatan sakawit nyata kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan salira tiasa ngalungguhan ieu patempatan sami-sami nger sami-sami Ya. Beres. oge sajabat di eta kula ngahaturkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna nyaeta tina rasa rumasa kaula salaku raja di negara wire salira duaan anu ngiring sepak terjang banting tulang dina ngayakeun ajaran-ajaran pikeun nonoman Tuh. Regenerasi bulanya. pikeun generasi sangkan bisa ngajawab naon rupiah tantangan anu bakal datang ka payuna ya aiko kitu teh amada di negara urang teh sumber daya alamna luar biasa Oh, sakitu ngaluyahna bulanya. teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi Udah leres atuh. kari sumber daya manusiana anu kedah diciptakeun urang salarea sangkan tiasa ngajawab tur tak bisa ngokolakeun negara malah mandar negara ngawujud negara anu badatun toybatun warobun gopur nya sepunya iya itu cek mang oge nya oge sajabiti eta iya ya nah anu aya patula patalina sareng kaula parantos musyawarah dina mangsa mangkukna Tuh. nyaeta sareng para dewan Kurawa dulur kaula baraya kaula teling telangkung tekirang sareng telangkung nyata nyaritakeun Ya. Cobi. ngeunaan kajadian 13 tahun anu kaliwat Oh. wire dina mangsa 13 tahun anu kaliwat teh kaula para Kurawa nyaeta hasil boga hiji nagara nu katelah nagara Amarta Iya bulanya. di sakawit kaula main dadu jeung raja negara Amarta nyata Yudhistira Pandawa anu kahiji Wah.
dugi ka ayeuna dikokolakeun Yo, dugi ka ayeuna teh dikawasa kurang Kurawa beres. nanging dina mangsa 17 tahun anu kaliwat teh mayoritas pini sepuh teh nyaeta nolak tur tak menta supaya dipasrahkeun deui nagara Amarta ka Pandawa. Kaula mangsa harita mere tanjakan Yo, lamun tea ieu nagara Amarta hayang dibalikeun deui ka Pandawa. Pandawa kudu daek narima hukuman 12 tahun leleuweungan di alas Kamiyaka eta. katama sataun nyamur dina sajroning nyamur teh ulah kapanggih Ulah katohiat. Ulah. anu geuning ngugurkeun kana hetangan anu tangtu yen 17 tahun parantos kalangkung turta Pandawa teh parantos beres roes narima hukumanana Tutas pulanya. tah ieu anu jadi bang balu kolbuna kaula wereh yakin Pandawa bakal datang ka dieu nyaeta pikeun nagih janji nyokot hakna nagara Amarta. Tak itu kakang tua pini sepuh melihat parantos badan tenkeun teh oge ka para Kurawa sadayana wireh parantos saur manuk sadayana pikeun mertahankeun ieu nagara. Ukituna sadayana mayoritas Kurawa teh parantos sapuk pikeun mertahankeun Saur manuk. nagara Amarta margi lebar ku aset-aset nagara ku sumber daya alam anu luar biasa gedena nagara Amarta upami seug dibandingkeun jeung nagara Astina urang Ya, Cobi. nyata pikeun kamajuan nagara Astina can kakeduh kabeh tur can kabawa aset-aset nagara Amarta. Iya. Da kukituna nyuhunkeun kamandang pisalira malihan anu dipenta teh sangkan saur manuk sami nyata pikeun mertahankeun ieu nagara Amarta. Doanya. Nah biasana mah maneh biasana bareng saimbang kahayangna jeung raja. Ayeuna mah geuning kada emang teh geus kolot atuh maki wae meureun. Nanya atuh. Geus taun anyar pira kumaha robah sikap. Nanya marobah adat pulanya. Kumaha lamun cek borak teh meureun beuki kolot teh beuki goblok meureun. Digede. Ya. Tengeunah kana hate salira anu saku sepuhna Tangtu. anu leuwih deukeut itu ieuna. Langkung deus pulanya. Tangtuna oge hawatos kaitu incu ka dieu incu. Ya. Komo emang sami kaitu murid ka dieu murid bari jeung cicing di nagara Astina. Nanya. Hayo disakompet daunkeun pajar trek wa Pandawa teh abokena cicing di nagara Astina. Ya. Yo. Kitu kasepuhan. Ya. Beres. Cobi gerawaler kasepuhan iya mangga kasepuhan. Yo. Nyuhunkeun kawijakanana malihat tadi diimplik-implikan supaya tiasa saur manuk sadayana sapaham saisme sapamadegan tur tasa tujuan pikeun mertahankeun ieu nagara Amarta. Yo. Cobi. Duryudana imbalan eyang sarebu ulah janten bendu salaksa ulah jadi murka ulah jadi rengating penggali sarira. Go. Cobi. Imbalan dina lebah dieu eces jentre atratur pertela ngembang kulit naon rupaha kahayang jeung cita-cita anjeun. Ya. Yen menta kamandang tinu jadi kolot ngan hanjaka tungtungna diimplik-implik pikeun mertahankeun. Go. Leres. Sedengkeun ai sifatna kamandang mah kedah netral ulah dupi ka dengdek topi. Ulah berat sabelah pulanya. Seun maksud teh ieu mah kahoyong. Ngan dina lebah dieu inget Cobi. ai kahayang teh eta teh nafsu. Nya.
sedangkan nafsu teh mata kaduhung badan nu katalangsara diri nu kacing cirihi awak anu kabawa ruksa Kantenan bulan. yen anjeun salaku raja ieu nagara nu kapanang ku balarea para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesto budak era deungeun-deungeun mika dede nyaeta ka anjeun teh ajri ku beungharna Ya, serap ajri ku gelar rajana kantenan. ngan dina lebat dieu lamun teh anjeun mertahankeun ieu nagara aya bahan eta kapangkatan aya bahan eta wibawa teh bakal langsung luntur sakaligus di hareupeun masyarakat kabehanana Lagrang pamor teh kulanya. naon sababna Cobi sabab anjeun geus jalir tina janji sabab anjeun geus sulaya tina carita margi anjeun anu mere tanjakan ka Pandawa nyaeta bisa kabawa di negara Amarta tapi Pandawa kudu ngaliwatan 13 tahun hukuman ayeuna Pandawa geus cacap hukuman 14 tahun kari-kari rek nyekot hak make jeung dihalang-halang Cok. Iya bulan. raja naon ngaranna anu kitu Pak Cobi cocok merenah pisan bulan. sapu kana hatena oge Kantenan. sing inget Duryudana pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh elas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan keimanan jeung katakwaan kanu maha kawasa Kantenan bulan. yen Gusti maha tingali bujeng hinga kana lengkah para parusa tanah uteukna ati uningan Was nah anjeun make jeung ayakeun lampu-lampah mirsa saperti kitu lebar ku kapangkatan lebar ku kadudukan salira lebar teman bulan. lebar wibawa komara anu ieu teh bakal leuwih Ruksa. nimbongkeun kritik di masyarakat Wah. tibatan eta kejadian negara Amarta dipertahankeun kajian pasrahkeun Langkung saya di pasar. nah leuwih hade ieu musyawarah teh nyata ngeunaan negara jeung bangsa Dah, nyata. nah ieu musyawarah teh leuwih hade pikeun ngabahas pikeun kamajuan negara nah ieu geus jadi skala prioritas urang nyata pikeun ngabahas negara jeung bangsa antep da manehna mah hakna geus waktuna kudu dibikeun Sugana bulan. tingali loba keneh PR di negara urang Beres. tingali fasilitas anu masih kene kurang di negara urang anu teu saeutik kudu disuntik dana nyaeta anu sifatna kepentingan umum anu loba kapopohokeun kene anu janji anjeun teh loba anu can bukti dina mangsa ngeuyeuk daik ngolah nagara eta pisingnya margi nger aduh saneskuna naon ku seueurna masyarakat ayeuna teh geus loba pada apa ayeuna mah tong bujeng hingga di pakotaan urang kampung tukang beca ge geus ngomongkeun politik da kulantaran media di mana di meni nya tangtuna oge ieu teh asa rawing ceuli ku ngadengena loba anu ngomongkeun ngeunaan kagorengan salira tah dengekeun ieu teh lain kuduna evaluasi keur urang salarea di antarana omongkeun diri anjeun di hareupeun masyarakat teh kulantaran anjeun teh loba janji nu can bukti eta heula PR teh Dah laras bulan. tingali rahaya anu masih kene cicing dina garis kamiskinan Ya. tingali rahayat anu misih kene cicing dina kasangsaraan dapat tumbang tindih atuh aya sumber daya alam luar biasa gedena tapi jomplang pisan jeung sumber daya manusiana SDM lah. ai alam loba anu berlimpah ruah tapi rahayatna cicing dina kasangsaraan jeung kamalaratan Eta nya kurang ngaronyat rupa hal widang kagiatan beres. nya
jadi ieu teh cindakna kumaha sepuh teh nah mertahankeun atau pasrahkeun tantuna oge masrahkeun kitu timbalan tah kitu weh ulah waka ngalebar ka mana meuni Beres. hawatos ieu tuang putra hawatos ieu tuang putu teh nyaeta keur seueur emutan Sir Bang Bal. tantuna oge seueur emutan kulantaran sakedik sanes sakedik emutaneun di nagara jeung bangsa Beres. nepi ka kitu eta si Sang Kuning Oh, ya. Masuk ke disme. ada beda i amplopna gede mah Oh, ya. Agung panyokok kebetulan. memang kaula teh memang ruwetna emutan teh ku itu ku ieu ku nagara ku bangsa katambah ieu manglebarkeun naha atuh bet hayang jadi raja Oh. Ya. Kira-kira ke satu. imbalan anjeun ngeluh dawuh naha ngeluh nya ruwet naha ruwet Jeung ruwet. kulantaran naon Coba. kulantaran pagawean anjeun bet jadi raja atuh naha bet nyanggupan Oh. Pakai jeung daek atunya. Syakirana teu mampu jadi pejabat, syakirana teu mampu jadi raja, pikeun ngemban amanah raja, naha anjeun make jeung nyanggupan. Ayo. Orientasina anjeun jadi raja teh naha pikeun ngemban amanah rakyat atawa anjeun teh hayang ngabeungharkeun diri sorangan. Beres. Pang ini tanana ya. Gini. Naha orientasina teh hayang babakti ka negeri atawa babati ka negeri. Iya, bulan. Cocok. Cocok pisan lan. Damang mah teu bisa teu wani ngomong kitu sateu dalin urang dieu atuh da. Dewasa. Ai kitu mah langsung da manahna sepuhna manukna Ya. nya Aya wajar. Warna bulan. dae ku kitu teh mah sepuh naon tong bujeng hingga ayeuna kapungkur dina mangsa sahabat Nabi dijenengkeun jadi pamimpin nyebatna teh innalillahi hartina teh musibah Musibah bencana bulannya. meureun dina satu kangen musibah teh nyaeta luar biasa tanggung jawabna lahir batina Oh, katenan eta. meureun aya udang di balik batu matak pahayang-hayang teh boa-boa anjeun Aya tujuan. boa-boa anjeun teh aya tujuan anu leuwih anu boga karep sorangan pikeun ngabeungharkeun dirina sing inget lamun anjeun geus jadi raja culkeun baju kapartean culkeun baju organisasi culkeun baju kulawarga kudu bubuligir urang teh Kena bulucun bulan. tingali karuhun anu parantos ngantun dina nyokot hak kamardikaan tina leungeun jajahan dibelaan paeh poso dibelaan kuyang getih desirikna balik tinggal ngaran tapi buahna naon merdekana negara jeung bangsa ayeuna negara geus merdeka kari ngajieun karya anu hade anjeun karya naon ka negara jeung ka bangsa Cobi bulan. Aya kontribusi. Wang. Ya, modal. tadi dieu bedana pilkada jeung pilkab Bedana kumaha bulan? ai pilkab mah di mana poho sok jadi ai pilkada mah di mana jadi sok poho nya Ayo bulan. montong pokal teuing kumaha lamun aya nu kasinggung tong bujeng kasinggung nepi ka TBC lain urusan emang Oh. nya kitu cek emang oge tadi sasanggem yen rakyat aya teh geus kritis Ya, Paling ter ya. geus menta transparansi keterbukaan ya bulan. geus menta keterbukaan Katenan. nya ya tak kitu Duryudana imbalan eyang ditampung nampir rebunuhun laksa ketika bingahan paman nah jadi kieu tadina can dicocokan amplop di lapang Candi keupelan bulan tadina. keun le tampung mah tampung Ya, tamu asup ceulik kencak keluar ceulik katuhu tenang tak gitu we bulan. pokona manger bekalna dunya mah harta teu gablek harta dihina Ah, gila leceh. lebar amarta teh barukan kumaha Ya. nya aset gede teteh lain hayang nyandung imbalan pemang cobi atuh di paman resi manawi aya sasireun sabenyeureun sok dorna kahareup nyarita ada mah jauh ti sepuh salira
da mah teu biti eta kasangeman mang teh Mal benten. saena langsung sapayun kakang tua kapayun kakang tua ka hareup dipentak ka kolotanana anjeun Yo. Iya. ulah nepi ka kolot anu cicing dina gagantel munding kolotok disebutna Beres. Lagu kalau kawongan ini. ka hareup anjeun diukna punten atuh angel mangga paman naon recet nuju dibagi tuangeun aya ku bagja Beres. kumaha paman kieu ker Cobi. Pratosan nedaban tosanana kasadayana mangga dibagikeun mabagikeun nanging panuhun mugi ulah bari ribut sawer ka papadalangnya hatur nuhun. Rebu ulah janten benu salaksa ulah jadi murka tiluhur sausa pramut dihandap saibas dampa hapunten bilih melengkung bekas nyalahan Yo. mang tadi naon rupaha kasauran anu jadi sepuh kasepuhan Bisma titakana asana teda moal tebi ti mang Beres. asa surup tur tapantes lamun dilakonan kurang salarea Tenang. cinakna ulah waka ngomongkeun ngeunaan amarta tapi dina lebat ieu urang pada saling evaluasi ngeunaan dirina koreksi ngeunaan diri Bisa rungsung. da lamun ngudak ngeunaan kahayang mah muarek beres tungtung nepi ka runtagna dunya moal ya Tenang. ukuran nafsu mah muarek beres-beres Ya. lir ibarat urang nanggeui gunung kacida beratna kacida rohakana Tenang. jeung deui lamun geus beunang ka tujuan nafsu eta tangtu bakal datang deui nafsu anu liar Lebih gede mah. ukuranana eta tah di dieu pamager agama teh Ya. Diunggar teh kulan. margi aya agama teh pikeun les urang kadali urang sangkan teu ngalajur hawa nafsu panggeuing sangkan urang teh salamet ti dunya nepi ka akhirat Eta. yang deui lamun mudak ngeunaan katangtuan anu tadi jeung anger teh kenging eta nagara amarta jalaran ku main dadu imbalan tah nger eta teh judi Judi. ari judi ku nagara dilarang ku agama diharamkeun Beres. sedangkan lamun hasil tina judi dipake harapan anak jeung pamajikan secara langsung anak jeung pamajikan teh diracun ku urang naon sababna sabab eta harta tina judi bakal jadi sumsum jadi balung jadi baga pangawasa bakal jadi seuneuna neraka Yo kulan. Beres. aker mah judi di urang teh merkap pisan Mahabu pisan kulan. nepi ka hese diponah deui hese dileungitkeun deui katambah-tambah kawas nu dicontohan ku raja da meunang negara teh ku main judi Eta. cobi Ye. ngen mun ngudag geunaan harta hidup teh peureun emas teh terus aya gunungna Inten aya pasir. berlian geus aya gunungna naon atuh dalam menudak anu logikana ieu mah anger boga imah tilu tingkat imah teh kamar 20 naha unggah jam gonta ganti kamar Cobi. atawa ratusan piring di imah naha unggah remeh teh aya piring dina piring hiji remeh teh apa henteu merendah teh sapiring we cukup kamar sakamar Ya. hardina kumaha porsi Iya. Geus diugar. da moal dibawa maot aya ngeunaan harta mah Aku kenapa ngabutuh gue? udagan ngeunaan pangabutuh mah da cukup urang teh Nanya. Cumpon.
tuh tingali Mang boga dulur Kang Saan Mustafa Eta ulah. nepi ka belana nepi ka nyaana karahayat nepi ka nabeuh wayang ngahaja teh naha lamun teu nabeuh wayang maka doraka dan teu pan Teu. tapi naon dasarna kahijinya karahayat kaduana nyaah kana budayana yen sadeui anu bakal cinta kana budayana lintang ti bangsana tak Kang Saan teh kitu Beres. Ulah. syugan tatabehan itu ye nyenangkeun rahayat nah jadi sangsara matematika pangeran mah nger teu tiasa ditebak ku urang kawas urang barang beres sodako zakat siga nu ngurangan padahal eta bakal ngaleuwihan Bakal namahan ulah. Ngalipat-lipat. tingali teu saeutik di pakampungan bapak tani boga anakna teh unggal poena teh buligir Ya, buyang wae sare dina jarami tapi teu geuning wae geuning malah rontok gerenut Keburu we sarehat ulah. teu burung we sarehat tapi beda jeung anak pejabat mereka begang unggal buang teh ka rumah sakit jeung rumah sakit Di rumah sakit unggal usik atuh. nganung hardi beunghar mah beunghar ngan barokah moal aya Eta Salah parab. sedangkeun eta teh panyungkun ti pangeran naon panyungkunna urang teh beunghar di negara urang teh beunghar di dunya tapi seolah-olah jelema anu beunghar dina ladang basilan eta teh sangsarana di akhirat mungkin jaga amit amit pan badaraid teuy. istijrot Ya. panyungkun mengpeung urang hirup mengpeung urang masih kena jumeneng aya hak bikin husnul khotimah maut nyerek kapuhu alus katungtungnakeun pasrahkeun depan dawat teh dulur teh Baraya sedangkeun dulur jeung baraya mah jauh silih tepungan anggang silih tea paeh saling rasanan poekeun saling saangan gering saling rasanan poekeun saling saangan jeung dulur komo ka batur mau ka batur teh ulah. ulah nepi ka manyangkeun kagorengan margi naon upami pategeng-tegeng asalira hayang ieu mertahankeun itu rek nyokot hakna tangtuna oge itu keukeuh ieu keukeuh naon kaituna perang ya Ya. papes ya ari nyunan teh nyaeta neuteuk kikicupna larangan neuteuk diteuk-teuk sakur anu leuwih diteuk-teuk 5 pahala anu sajajar jeung nyunatan hiji nyunatan Kadua, kadua neuteuk kuku katilu. katilu ngadawung kumis Ya. kaopat urudan kelek Kalima. katlima mondokan baok Islam hah di jorang kau selain kolot daya emang pagi jeung baok kudu nyebut bihun gitu iya mah ngaranna Narana. Tapi iya mah. tah syariatna teh nyunatan teh eta hakikatna naon nyaeta neuteuk kagorengan ku cara naon ku saling hampura Deuk sirik pi. da setiap kagorengan mah bakal panjang Ya. nah hidup daek nepi ka engke jaga hidup parantos maot pandawa maot anak-anakna pandawa jeung roda terus we ngomong kagorengan Daya tuntungan. da abadi nu kitu Kalangan bulan. atuh patoja iya jeung agama geuning mana salametna dunya jeung akhirat Beres. ya ngudak ngeunaan jelema anu pang jujur-jujurna Yo. lamun ngudak jelema anu nyaeta celik putih celak herang dina ngemban amal penedraya tah punten kasepuhan ieu naon ka kaula punten ya punten Ya. Paton tosi. tingali tuang eyang resi bisma punten ye lain ngomongkeun borok di pasar lamun ngudak ngeunaan pancakaki kemana negara astina teh karuhun teh Santanu Dewa Ya. Beres. Apa sejarah? Ari Santanu Dewa putra teh Dewa Brata nya ieu tuang eyang Ya. tuang uyut Santanu Dewa anu harita teh keur kaedanan ku hiji istri Dewi Setiawati
Beres. ngan minta tanyakan Dewi Setiawati teh pati-pati daek dikawin engke jaga isuk jaga ninggeto lamun boga turunan anu jadi raja kudu turunan ti dewek jeung Setiawati tah Begini. sedangkeun sadanu dewa geus boga putra mahkotanya ieu Ya. Beres. nepi ka bela kanu jadi bapak naon belana sumpah moal rek kawin kahiji kaduana moal rek narima jabatan jadi raja Beres. nepi ka ayeuna bukti Ya. Kenyataan ulah. teu sulaya tina carita Kira calici. telah calinci luncat ulang mudar ulang tina udar tali gadak jeung harita mangsana boga turunan nyaeta Setiawati jeung sadanu dewa Citra Wirya jeung Citra Gada ngan teu Kepat ulah. kebat umurna ngora keneh geus maot Beres. nepi ka Dewi Setiawati mawa anakna anu lain duran ti sadanu dewa nyata abiasa tuang eyang Eta. dawah teu ningrat mah upami ngudakeun nya punten Lembutkeun. geus nah diomongkeun sagala ngomongkeun borok kitu ieu mah punten ngomongkeun contoh mun ngudakeunaan hakna mah ieu ahli waris mah tapi tingali dihina dicaci diutah etah kudu jadi raja bari mengudahkeun getih teu aya pakuat pakaitna kakang tua naon jadi ieu teh naroskeun teh mertahankeun sareng masrahkeun naha ngalebar kana turunan Bobot pelit keturunan. ngalantur teuing ieu mah tos pager naha mertahankeun atau masakeun sakitu kaula teh tah eta pemen Eta ulah. sok komo lamun teh mah salira dugi ka ngiring mah mertahankeun yakin padepokan salira teh bakal dialusan dicetan deui dibere fasilitas wifi Dibere modem oman tuh. jadi hampura jadi dina lebah dieu meureun urang teh pindah pi Lempangan urang teh beda pemedegan hapunten emang teh geus kolot nya era ku barudak ngora era ku rahayat anu ngomongkeun kecewas-kecewisna etang pajajarkeun emang teh tukang ngadu dombakeun padahal iraha emang boga domba mun bapak mah baheula heueuh Benar itu. emang mau berboga ucing Boga ucing benar. nger baseuh kene dicaritakeun yen ieu nagara menta supaya transparansi dibuka keterbukaan jeung sajabana punten tapina ieu rahayat teh geus mau kecawas-kecewis ngeunaan keadilan anu disimpingan ngeunaan keadilan anu diteug-teug jeung disunatan rahayat geus demo nemokeun keprihatinan itu ieu leuwih hade urang evaluasi leuwah eta sabab eta anu aya patula-patalina pikeun kamajuan negara jeung bangsa luyu ngeunaan katangtuan salira salaku raja Gunung Pangauban sagarana pananggehan hamba-hamba rahayat saestuna salira teh nyata pikeun ngemban amanah penderitaan rakyat ieu lah rahayat menta janji anu bukti rahayat menta carita anu teu sulaya anu bukti mana salira teh salaku papayung agung negara Ya. Beres. sabab rahayat ayeuna sarigunya ganyi tepuguh cekeleun tepuguh mana tuturkeun aing teh cobi gali kenal batinya pemen sakedap eta mah ngeunaan rahayat jeung bangsa mah bahasna engke deui wae paman ngalantur teuing ada kurang amplop mah kitu atuh dah kahiji kaduana pengaruh kolot teh nya Beres. poho ditransfer teh can ditransfer teh Ya. nya Tecan diasupkeun kana dana. jadi kumaha atuh salira bade bertahankeun atawa pasrahkeun tetep mang sapapadegan sareng tuang eyang nyata masrahkeun ieu nagara karunya nger itu rayi salira lanjutna pemen
bararaeut paman kolot-kolot paman alah kage menta beas datang deui ka dieu Aya pangabutuh. butuh make datang deui ka dieu tenang Aya pangabutuh mangurumul bulan. moal ka mana lompatna menta jagong ke geus geudeung dige Ya. kumaha lamun baeut antep Antep. gampang nu kitu mah urang sina lapar heula geus lapar urang parabat Nya eta. kumaha we nyuci otak mah Nya. timbalan tapi kumaha lamun urang Pandawa datang ka dieu naon ka gimir Dia sieun. naon ka sieun Naon nu dipikagi? Pandawa mah ratu kari urutna raja kari ngaranna Narpati ukur sesebutan aing urang unggal taun nyitak pasukan nyitak prajurit Nagemleng. ngawowoy negara-negara simpatisan urang sangkan bilu ka urang Tuh. dina heueuh nama manehna nepi ka keukeuh rek nyokot hak urang keukeuh mertahankeun heuk teh perang naon ka sieun Naon kagimir bulan. simpatisan loba Nya. Teu kira bulan. Pandawa mah paling boga oge meureun Kang Saan Mustofa Eta. jeung Bapak Dewan anu liana Beres. tapi Kurawa mah loba Bang tim Bajidor loba Seueur. Nya. Lurah Bao aya Aya bulan. Ibu Min Aya. timbalan paman lir Petra Go. nginang dereng abang ludah ugi dereng tumiba silata can mada ciduh oge can dugi kana lemah kayanana surat ampal-ampalan sajumlah santana badega netelakeun ayat tatamu di luar karaton Gajah Hoya aya sanes ieu teh Raden Bima Pandawa anu kadua anu lumampahna tina negara Wirata maksad bade nagih janji negara Amarta ka Prabu Suyudana surakeun dia ana dayo hei para pendega hana dirada mata duduk hana caran mata saking krongkeng duduk nah untuk teka hartos paman lah teka hartos eta teh mah nanyakeun naha aya gajah ngamuk ana dirada mata teh Nya. timbalan dijawabna duduk teh naon teh sanes Ya eta. sanes dudu lele kade Sanes. hana jaran medal saking krongkeng naha aya kuda leupas tina pakandanganana sanes Sanes. pranyata hana haba Ana dayo. aya tamu si Bima Pandawa nu kadua dulu kupingan teh si Bima datang ka dieu laras Allah kumaha paman lamun teh nepi ka ngancam ka putra panjenengan tenang pasukan loba da urang mah loba besti kalem mami Loba. hah Urang ariwa. urang mah haturan we heula tembongkeun budi anu maramai hah Anggur mah bageakeun sajumlah santana supaya eta tumbak anu malagrang dibuka haturana lenge si Bima